manggil dewa Kak endi cenah ieu budak. Cenah mah hutang ayeuna. Jagoan kok amrong wae geura budak teh. Ih. Bener-bener isi Reno. Weh, udah jauh. Anjir. Weh, ulah kabur sedih jauh. Aman merenya. Saya tak jelema teh naon? Orang hinuk. Orang kores ketang. Wah, maneh naongnya? Lain. Abi mah orang kores nu bawa jalan balik. Junangan liang. Manawi aya liang di dinya. Pak RT, yuk Pak RT. Acara naon atuh ieu teh? Ngeresek hungkul. Lain kitu, keur ngagoreng belut mah. Tapi mending keneh ngadengkeun nu kieu aing mah. Daripada ngadengkeun berita wae aing lieur kana hulu. Kasus teu daek araranggeus. Korupsi teu daek kapanggih. Kasus pembunuhan teu daek nyimpul. Lieur. Rek anggeus kumaha kasus hukum di negara urang? Loba pisan oknumna. Meus-meus kabejakeun oknum pajabat korupsi, meus-meus kabejakeun oknum polisi pesta sabu. Lalakina 4 awewena hiji. Kasus pembunuhan hayuh dijieun pajejeut, teu daek nyimpul. Rakyat leutik deui jadi korban. Konoha. Mangga jari. Ari ieu acara naon? Geuning aya nu ngageroan. Ngaran urang? Apa leunti mananya? Mang. Mangga jari. Ieu. Saha maneh? Ergi, Mang. Ai sugan aing teh tina radio. Oreng teh di dieu maneh teh. Aing mah. Aya naon? Aya naon? Paremen lah tuh tanah gandeng. Mau urang we atuh. Aing keur ngadengekeun ye. Aya naon? Panan kieu, Mang. Urang teh minta tulung ka Mang Gojali. Pangneangkeun si Reno. Urang teh capek euy neangan si Reno. Ai heugna. Kunaon diteangan wae? Kapan si Reno teh bogaan hutang ka urang, Mang? 100.000. Eta teh duitnya jeung dipake berobat pan, Mang. Urang ieu pan urang bisul ieu. Bisul. Heuh, bisul. Dina naon? Haluran bobogaan ya. Karunya teuing euy. Heuh sok lah. Meungpeung urang keur salse. Jaba urang keur teu boga duit deui. Tenang, Mang. Pemana Mang Gojali menangkeun si Reno gampang, aya 30.000, Mang, jeung Mang Gojali. Ari si kanyut. 30.000 menang naon? Atuh Mang lumayan 30.000 pan jeung Mang Gojali teh 30.000. Engke jeung urang 70.000 pan urang teh jeung berobat ieu, Mang. Sing karunya atuh ka urang teh. Heuh sok lah. Ayeuna. Sukan tahun baru mentu hujan. Ayeuna atuh. Si kanyutnya geus minta tulung. Oh ya, si Reno ka endi maneh ayeuna? Bayar utang. Hampura enak mah Gi. Soal hampura gampang no, lebaran jauh kene. Bare waktu isuk deui Gi. Sapoe deui Gi, sapoe. Teu bisa no, teu bisa. Aing keur nambahan ieu pan no. Nambah naon? Bisul aing. Hah? Sia bisul? Heuh, aing bisul no. Wah. Ya urang nempok Gi. Wah, keren bisul teh si burut. Carenge. Alus gitu teh bayar utang ayeuna. Duh, kumahanya Gi euy. Alus gitu teh. Benang sia. Aduh.
Naon ieu? Cicing. Naon Mang? Cicing. 30.000. 30.000 naon, Mang? Naon? Apa tadi perjanjian jeung urang? Lamun urang manggihan si Reno, tuluy ditewak, keur urang 30.000. Kapan geus kapilan ku urang, Mang? Jadi amang gagal, gugur. Teu bisa kitu sia. Perjanjianna lain kitu tadi. Perjanjianana di mana urang manggihan si Reno, tuluy ditewak 30.000 sia. Kela perjanjian aku mah ieu Mang. Pokona lamun urang manggihan si Reno ditewak 30.000. Anu sakitu-kituna. Sakitu-kituna Mayar si Argi 30.000. Nah, jadi aing nu lieur nya isi. 30.000 sia. Dulu itu. Ya tengah. Ya, mana hei? Lemok anjing. Bayar. Naon, Mang? Bayar 30.000. 30.000 naon, Mang ya? Tadi kan saya tadi udah ku aing teh 30.000. Lain tayang mayar iya ya, duitnya tadi sereno keneh. Iya, gerak lepas gerak lah ya. Embong. Lepas gerak lagi, Mang. Embong ke jeung dilepaskeun. Hayang sangka mau ke batur. Embong teuing kau saha awewe. Mantakna rasa ngap tanggap gitu. Terus kumaha tuh ayeuna? Yo, ayeuna teh ku amang pangnyautkeun duit ka si Reno 100. Kan di Reno teh 100 Lin. Nah, orang 50, amang 50. Bener. Benar. Urang 50. Nya. Ku aing ayeuna pangnagihkeun. Nya. Ulah kabur sia. Benar. Untung aing jag-jag keneh lompat. Nya. Bohong. Naik di bobodo. Kumaha Mang? Bayar hutang. Hutang naon? Hutang naon sia kasih RG 100.000. Ibarat geus dibayar Mang. Alah cenah cek si RG acan. Malahan yo kurang di embohan 20.000 jadi 120.000. Balik maneh. Balik Mang yo. Tanyakeun yo masih RG. Apaan cek si RG ge acan sia teh? Geus Mang malah di embohan 20.000. Mang Ojali mah balagog dek percaya ka budak kitu. Geus nyaho si RG mah budak culas, hawak pelit. Yes, we atuh. Embut belagug segala ka aing teh. Goblok si RG nya. Benang sia. Naon, Mang ya? Cek si Reno manjar geus dibayar sia. Encan, Mang, encan. Alah cek si Reno malah mah di embohan cenah jadi 120. Encan, Mang, encan bener nage, Mang, encan. Jadi bayar iya. Saha nu balik? Urang Mang nu balik mah, si Reno ngabohong, Mang nu dibobodo kumaha di? Balik sia. Bener, Mang, can dibayar iya encan. Awas ya mun teu balik. Bener, Mang. Goblok si Reno. Mang nu goblok dibobodo ke si Reno. Si dimut goblok aing. Anjir, ieu saha sih nu balik? Kabur ka mana sia, ha? Naon deui Mang ya naon deui? Sabenerna cek si RG sia teh can mayar. Geus Mang. Allah bohong. Astagfirullah geus mayar Mang si RG. Ulah mawa-mawa alo sia pendusta. Astagfirullah si RG nu pendusta mah Mang. Beneran urang Balik mah. maneh. Balik. Ieu mana nu balik anjir? Urang nu balik mah si RG nu mah bohong. Ye, cek urang ge geus nyaho si RG mah zamanna culas. Ulah percayaan ka jama kitu. Cek si RG ge cenah maneh penipu. Udah belegog Mang Ojali nu katipu. Yo ngerain naik ka si RG eueuh. Oh ka mana? Kabur biasana sok ka Kuwait baheula ge. Ka Kuwait. Ngadu naon ka Kuwait? Kabur atuh ulin. Ayeuna palingan ge gerak ka daerah Araban ayeuna mah Gerajung. Anjir. Atuh lamun kitu carana mah duitna dibawa meureun. Atuh meureun. Atuh aing rugi meureun. Atuh jelas. Jelas eta. Kurang ngajar si RG. Udah bolak-balik Mang Ojali mah dek katipu ku budak kitu. Teu nyangka si RG sajahat kitu nya euy. Gua sulan bisi jauh manten. RG nya. Nyamat tolong Mang Ojali mah. Dek katipu belegug.